bener teu? Teu mikir gitu eta duit teh mana? Nya urang kudu hutang deui kan Jot? Ustadzah Raya diteraskeun cukup lah beres saja masalah abdi mah beres. Terakhir ketika orang rumah tangga yang caca seluruh ibadah orang kehebatan anak ayah di saha di caroge seueur ngeluh pek tong ka batur seueur ngeluh pek ka saha ka Gusti Allah. Banyak rumah tangga muslim yang Allah pisahkan itu tidak kuat dengan beberapa hal, tapi mudah-mudahan yang caca mah juga pakai tok sagala rupina tur gaduh turunan soleh tur solehah. Rumah tangga nomor kedua nanti rumah tangga pilihan Allah, mudah-mudahan gaduh turunan soleh jeung solehah. Rumah tangga taros kasih hati ayeuna aa, kalau aku ingin menjadikan aku istri dunia dan akhiratmu, maka jadikan aku yang terus taat kepada dirimu. Ti ayeuna punya komitmen, urang rek dibawa ka mana rumah tangga teh, sabab teh saeutik rumah tangga nu saukur dunia hungkul teu kabawa ka akhirat. Leres. Ti ayeuna nanya kalau jadikan salaki teh rek dibawa ka mana ya rumah tangga teh? Batur ke shopping urang bisa shopping, batur diajar sarua urang ge diajar, batur bagaya sarua ge diajar. Nah di mana marana rumah tangga tong ningalikeun kana kaayaan batur tapi tinggalikeun diri sorangan wae. Sabab urang mah teu pernah memprediksi kana kaayaan saha, kaayaan batur. Beres kitu kumaha di mana urang rumah tangga? Terus kedua turunan soleh jeung soleh tanya, ieu rumah tangga mau dibawa ke mana? Reka surga atanapi rek saukur di dunia. Lamun ka surga anu bakal sampai ka surga istrina soleh, salakina soleh, turunana soleh jeung solehah. Lamun salakina teu soleh moal ditanya istri tina perilaku salakina. Tapi lamun tea mah jadikeun salaki bakal ditanya perilaku sahana istrina jeung turunan-turunanana. Sok tanyakeun hirup mangan sementara ngan jadikeun ieu rumah tangga teh rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah. Naon sakinah teh? Tentrem. Teu aya deui pilihan urang uwi ka bumi, teu aya deui anu bakal ditinggali ku urang teh salaki. Sabab geus rumah tangga mah lalaki batur teh bakal lebih kasep daripada salaki sorangan. Leres? Cius eta teh. Sarua aa di mana ningalikeun awewe batur pak lebih geulisna awewe batur daripada istri sorangan. Eta rumah tangga gogodana edun. Geus beres kitu kumaha? Taros urang teh rek ka mana ieu rumah tangga teh. Terus beres ditaros gitu, mudah-mudahan sampai kana janahna Gusti Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Sadaya Sadayana Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah. Mudah naon wae anu can ka piranda kurang di 2020 ieu cing aya dina pangijabah Allah taala. Marina rumah tangga mah cing rea syukur, tong rea kupur kitu. Kiseur syukur supaya orang nganikmati karena setiap perkara anu digariskeun ku Gusti. Reakna pusing jeung sajabahna eta teh teu rea syukuran ka Gusti. Mata morgana hungkul bahwa urang anu sakinah mawaddah warahmah disampaikan akhiratna Allah. Pamugi urang sadaya anu araraya hadir sadayana di ieu tempat teh cing kalebet rumah tanggana anu nuntut raut dugi kana janahna Gusti Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Cakap sakitu panginten insyaallah kanggo ngalengkapan segala rupi nama itu ieu nama hikmah nama ayat di pakiai panginten teh beuna sakitu. Barakallahu laka wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Amin ya Allah ya rabbal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.